Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana hancanu katunda kitab Durratun Nasihin halaman 118. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisu salisu wasalasuna. Ari majlis ka-33 fi bayani fadilatil insani dina mertelakeun padilahna insan manusia. Surat Al-Isra, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karomna bani Adam. Walaqad karomna. Jeung yakin nyata geus ngamuliakeun kami bani Adama katurunan Adam. Bihusni surati kalawan sae rupa. Wal mijaji sareng tobeatna badan. Tobeat badan al-aqdi anu mujeuhna. Wa antidali sareng sedeng. Al-qomati sedang tangtunganana wa tamyiji sareng dibedakeun bil akli kalawan akal wal ifhami sareng mere paham binutki kalawan ucapan wal isyarati sareng isyarah wal hiddi sareng tulisan wal khotti sareng tulisan wal huda sareng meunang pituduh ila asbabil ma'asyi kana pirang-pirang sabab kahirupan wal ma'adi sareng pangbalikan wa tasalluti sareng tasallut wa tasalluti sareng ngawasakeun alama kana perkara fil ardi di muka bumi wa tamakkuni sareng tetep pisanaati dina pirang-pirang jijienan wa insiakil asbabi sareng narima narima saluranana pirang-pirang sabab wal musabbabatil yati sareng anu dijadikeun sababna nuluhur wasupliyati nuluhur wasupliyati sareng nu hanap ilama kana perkara ya untuk nubalik ma alaihim ka ieu jalma-jalma bil manafi kalawan manfaat ila ghairi dalika nepi ka salian tinu kabeh. Maksudna hadirin jamaah sadayana dina majlis ka-33 bade ngajelaskeun padilahna insan manusia. Urang teh disebut insan cek bahasa Arab mah. Ari insan teh cek bahasa Sunda mah bisa disebut manusia, bisa disebut jelema. Ngan ieu jelema ngabogaan harti. Manusia ge ngabogaan harti, bahasa Arab mah insan. Disebut jelema. Urang teh ieu ngeceskeun ngebrehkeunana jasmanina urang. Ngebrehkeun kurungna urang. Nyata disebut jelema teh merjal ti mah dalam munti bapa mah lain jelema meureun jelepeng. Pangna disebut urang insan disebut manusia tina manusia atau manusia. Man jalma manusia nu sok dipopohokeun. Yen urang teh sok mempohokeun poho kana naon? Poho kana perjanjian urang baheula. Yen urang teh di alam ma'had, di alam arwah pernah janji ke Allah. Sakabeh manusia, sakabeh insan pernah janji ditanya baheula di alam arwah. Tong boroning jalma nu pi imaneun jalma fi kafireun ge baheula mah janji ka Allah. Ditaros ku Allah teh ditanya alastu bi rabbikum. Nah kami teh lain pangeran aranjeun kabeh ngajawab alam arwah. Qalu bala syahidna. Ngajawab di alam arwah bala kan tenan syahidna. Nyaksi abdi sadaya, abdi janji di dinya sadayana janji alam arwah, janji rek taat, rek ibadah ka Allah, rek turut naon bae anu diparentahkeun ku Allah,
rek ngajauhan sagala nu dilarang ku Gusti Allah. Ti alam arwah sub ka alam rahim gubrag ka alam dunia poho itu karena perjanjian eta itu matak disebut manusia tina nasia atau manusia zaman nusok ngopohokeun itu. Nah matak disebut insan. Tadi dia orang insan teh punten bahwa manusia itu punya kelebihan fadilah keunggulan manusia dibandingkan jeung satu hewan itu manusia lebih unggul. Sabab manusia urang teh dimuliakeun ku Allah sakumaha dauhan dina Quran dauhan Allah surat Al-Isra walaqad karomna bani Adam. Ucap santri mah disebut naoge late adawat taukid kod oge taukid walaqad wajeng la yakin kod nyata make adawat taukid nage dua nah hapangna adawat taukid dua jadi kieu pan urang ketika diajak bicara teh kan jalma teh nu diajak ngobrol teh kabagi tilu. Hiji jalma teh aya anu naon begitu diomongan langsung percaya. Kadua aya anu mangmang bener henteu katilu aya anu ingkar. Nya kitu deui Allah ngahitoban ka manusia ngahitoban ka jalma aya nu iman mah langsung percaya aya deui anu mangmang aya anu ingkar. Aya bisi manusia teh aya nu ingkar maka Allah nurunkeun ayat lagi make adawat taukid nage dua la jeung kod gitu. Padahal mencek urang manggeus we teu kudu make lakon karomna keur nu iman mah teu make lakon tos we langsung karomna bani Adam geus ngamuliakeun kami ka anak Adam tapi henteu kitu. Make adawat taukid heula yakin nyata geus ngamuliakeun eta teh bisi aya jalma nu ingkar teu percaya kana ka Gusti Allah. Lakon karomna bani Adam yakin kami yakin nyata geus ngamuliakeun kami ka anak Adam. Manusia mulia matak tong heran. Gitu. Ketika manusia ku Allah dimuliakeun. Ketika para wali-wali Allah waliullah ketika tos ngantunkeun dikubur disebut nage makom karomah. Karomah teh kamuliaan, pirang-pirang kamuliaan. Ngan bedana meureunnan padahal urang jeung wali sarua insan manusia. Ngan ari waliullah mah raih kamuliaanana matak dipasihan makom karomah. Makom karomah kamuliaan. Ari urang mah padahal ku Allah geus dimuliakeun, geus disokkeun kamuliaan Allah ka urang can ngarasakeun wae gitunya. Jeung urangna can karaih eta kamuliaan ti Allah teh sok mopohokeun. Mana muliana manusia teh? Gitunya. Di antarana ieu manusia di dia ditafsiran. Muliana manusia Bani Adam teh bihusni surati. Ieu manusia dibentuk kalawan bentuk anu sae. Bahkan dina ayat sejen mah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin nyata kami geus ngabentuk manusia didesain kalawan bentuk anu sempurna. Sekarasa kitu urang dibentuk nu sempurna, justru manusia bentuk pang sampurnana pang sae-saena. Bisi urang can karasa ieu urang didamel ku Allah didesain ku Allah bentuk nu sempurna. Bisi can karasa dibandingkeun jeung makhluk nu sejen sato hewan itu bisi ibu-ibu atau bapak-bapak bener teu urang teh ieu teh bentuk sempurna ku Allah. Mun boga hayam di imah tewak hayam bawa ka kamar ngeunteung kira-kira kasep hayam kasep urang. Mun cek ibu teh meh ngeunteung di kamar cing renengkeun dina eunteung ieu teh kasep geulis hayam geulis urang. Pasti geulis urang cek ibu-ibu teh. Ini ka kebon binatang anu rada mirip meusahan. Itu ke kebun binatang aya monyet cing kira-kira ieu monyet jeung urang kasep monyet pasti kasep urang. Tah eta teh nembongkeun bahwa urang didesain ku Allah didamel bentuk nu sempurna. Ngan urang mah sok mopohokeun teu karasa ieu teh bentuk anu sempurna ieu. Matak manusia mah karomna Bani Adam. Bihusni surati bentuk anu sempurna, bentuk anu sae. Itu matak punten ya teh keng ngadesemain Allah keng ngadamel Allah ulah sok ngahina ka makhluk Allah teh di dinya. Dadamelan Allah.
manusia mah punten, manusia mah didamel cek paripaosna ceuli ku rebingna pantes, ku teu rebingna oge pantes, irung mancung ku mancungna pantes, pengek ku pengekna pantes. Naon sababna? Ieu didamel ku Allah, meujeuhna sae. Didamel irung, didamel disimpen di dieu henteu dina mun-munan. Itulah kesempurnaan manusia. Gitu. Didamel anu bentuk anu sempurna. Gitu. Bari ieu urang didamel ieu teh wah masyaallah ieu teh dadamelan Allah. Sadayana ieu dadamelan Allah, moal aya nu bisa ngadamel ieu teh dadamelan Allah manusia teh. Itu kesempurnaan. Kesempurnaan ti Gusti Allah. Itu. Taya teh geus disokeun ka urang. Hiji mulia, dua urang damel sempurna. Bihusni surati bentukna sempurna, wal mijajil a'dali jeung tabiat badan anu mujeuhna deui itu pan ari satu hewan mah model aya nu jangkung model jarapah bohongna panjang manusia mah pantes manusia mah wa tidalil qomati dedeganana tangtunganana oge sedeng deui mujeuhna teu gede teuing kaos gajah henteu leutik teuing kaos sireum mujeuhna we ieu teh kesempurnaan jeung dimuliakeun manusia teh wa tamyiji bil aqli manusia bisa ngabedakeun ku akalna punten unggulna manusia manuk bisa ngapung ku naon ku jangjangna manusia bisa ngapung ku naonna ku akalna ku akal manusia ieu manusia bisa hiber bisa ngapung ku naon ku akalna nyieun kapal gitu lauk bisa naon ngojai ku siribna manusia bisa ngojai ku naon ku akalna gitu. Itulah kesempurnaan manusia insan. Wal ifhami bin nutqi jeung deui manusia mah bisa paham, bisa komunikasi ku sabab aya ngobrol gitu. Wal isyarati jeung ku isyarah oge paham manusia mah. Matak dimuliakeun ieu manusia ku Allah wal khatti wal huda ila asbabil ma'asi. Jeung deui manusia mah bisa nulis ku aya tulisan wal huda jeung aya menang pituduh menang petunjuk ila asbabil ma'asi kana pirang-pirang sabab kahirupan itu sabab kahirupan wal ma'adi jeung sabab pangbalikan jeung deui wa tasalluti ala ma fil ardi jeung ngawasakeun kana perkara di muka bumi ieu itulah kesempurnaan manusia muliana manusia wa tamakkuni sonaati jeung bisa tetap dina pirang-pirang dadamelan jeung narima tina saluareunana pirang-pirang sabab jeung disababkeun nu bangsa luhur bangsa handap kana perkara nu balik ka ieu jama-jama kalawan mangpaat bisa nyeun mangpaat ti manusia jeung sajabana tah kulantaran ieu manusia dimuliakeun ku Gusti Allah ayat salajengna laqad karomna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa rajaknahum minat thayyibati wa fadalnahum ala kasirin mimma khalaqna tafdila wa hamalna jeung geus nanggungkeun kami hum kaya insan ka bani Adam fil barri wal bahri di daratan jeung di lautan. Jadi manusia mah geus ku Allah diberi tanggung jawab di daratan jeung di lautan. Manusia mah bisa init-initan di lautan, di daratan numpak mobil, numpak kendaraan, di daratan jeung di lautan. Mun di laut berarti aya parahu. Ari lapad hamalate min hamlatihi hamlan. Ida ja'alta lahu ma yarkabuhu aw hamalnahum fihi ma lam tahsib bihim al ardu walam ya'rifuhum al ma. Jadi bisa anggung di daratan jeung di lautan ketika ka laut oge bisa salamet ieu manusia mah karena naon bisa numpak kendaraan atanapi numpak parahu tumpakan supaya henteu ambles henteu bisa dikelebuh gitu itu manusia oge warojaknahum ayat salajengna warojakna jeung geus ngarizkian kami hum kaya bani Adam
minat thayyibati ku pirang-pirang kasayan tina pirang-pirang kasayan ku Allah dirizkian ieu sakabeh manusia al mustadalla itu tegas anu ararena lalejat mimayah sulubi lihim wa bi ghairi lihim nyatana tina perkara nu hasil tina pagaweana ieu Bani Adam jeung salianti pagawean Bani Adam menang rizki ti Allah sadayana anu melalui pelantarana pagawean manusia jeung salianti pagawean manusia wa fadalnahum ala kasirin mimma khalaqna tafdila jeung ngunggulkeun kami ka Bani Adam ala kasirin kana seueur mimma khalaqna nyatana tina perkara nu Geus ciptakeun kami kana ieu perkara tafdilan kalawan kaunggulan. Jadi manusia mah geus diunggulkeun ku Allah bil ghalabati kalawan galib-galibna manusia leuwih unggul. Bahkan wastilai sareng wasa manusia mah bisa menguasai bisyarfi kalawan menang kamuliaan wal karomati jeung karomah tegasna kamuliaan. Wal mustasna jinsul malaikat awil khwas minhum jeung ari aya deui anu diistisna aya nu mulia makhluk salian ti manusia Bani Adam teh nyaeta jinsil malaikat jenisna malaikat tapi ikhtilaf aya deui ari manusia anu ieu manusia Bani Adam bisa jadi leuwih mulia tibatan malaikat awil khwas minhum atawa nu khusus ti itu golongan-golongan malaikat wala yaljamu min adami tabdilil jinsi adamu tabdili ba'di afrodihi tapi teu misti tina teu aya kaunggulanan hiji jenis teu ayana nu ngunggulan sebagian mencilna tina ieu hiji jenis. Hadirin, kesimpulan bahwa manusia itu diunggulkeun ku Gusti Allah. Lajengkeun tafsiranana. Ruya an Wahab bin Munbah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saenyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Kanjeng Nabi saur Kanjeng Nabi man salima alayya asyaron paka'anna ma'ataqara obah ieu bade istitrad heula saur Kanjeng Rasul sing saha jalma anu maca salam ka kami sapoena 10 kali maca salam ka kami maka kaya-kaya ieu jalma teh geus ngamerdekakeun hiji abid maca sholawat ka Kanjeng Nabi sabaraha wihan 10 wihan maka ieu jalma kaya-kaya geus ngamerdekakeun hiji hamba sahaya. Sholawat anu mana? Sholawat nu mana bae. Gitu. Sholawat anu mana bae nu urang resep nu urang apal. Gitu. Ari urang asa resep atau apal tong apa we bade nu paling babari sholawat naon disebut nate sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad mangga. Badai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mangga silahkan. Syafa'u syarif Ruya diriwayatkeun naon ana Umar bin Ka'ab sanyana Umar bin Ka'ab wa Abu Hurairah sareng Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dakhala eta lebat ieu Abu Hurairah sareng Ibnu Umar ala Nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala taras we nyarios ieu Ibnu Umar sareng Abu Hurairah ya Rasulullah maneta saha alamun nasi aripang pinter-pinterna manusia. Jadi kacarioskeun dina ieu riwayat kacarioskeun Umar bin Ka'ab sareng Abu Hurairah anjeunna duanana Ibnu Ka'ab sareng Abu Hurairah lebet namu sumping ka Kanjeng Rasul. Teras weh nyarios ieu Ibnu Umar sareng Abu Hurairah teh naros ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah sareng Ibnu Umar sareng Abu Hurairah teh nasaha ya jalma anu panguninga-uninga nati jalma-jalma kuma wala Rasul qala al aqilu nyaeta jalma nu pang pinterna nu panguningana teh di antara manusia teh nyaeta jalma nu berakal qala naros deui Ibnu Umar sareng Abi Hurairah man abadan nas nasaha jalmina nu pang sae ibadahna ieu manusia itu ola ngawala Rasul al aqilu tadi zaman upang pinter nate zaman berakal sanu pangalus ibadahna al aqil Rasul oge zaman berakal ola naros deui Ibnu Umar sareng Abu Hurairah man afdalun nas
Nah saha zaman anu pang utama na manusia, pang abdol na manusia, qala ngawala Rasul al akil, tetap jawabanna zaman berakal. Tetap zaman pang abdol nama zaman berakal. Lakin syai'un alatun wa alatul mukmin al aklu. Tetapi na saur Kanjeng Rasul setiap perkara eta teh aya alatna. Jeung ari alatna mukmin nyaeta akal. Gitu. Walikuli kaumin ra'in. Setiap kaum pasti eta teh aya pamimpinna. Ngangon wara'il mukmin al aklu. Setiap kaum eta teh aya nu mimpin, ari nu mimpinna mukmin nyaeta akal. Jadi jama mukmin teh nu mimpinna naon? Akal. Walikuli kaumin goyatun wa goyatul ibad al aklu. Setiap kaum eta teh aya ujungna antekna wa goyatul ibad al aklu. Ari ujungna ieu aya ujungna ibad pirang-pirang hamba teh nyaeta akal. Matak ieu akli. Matak upami ngudageun kana hukum punten akal heula nu naon teh nu kudu dibenerkeun teh tina akli. Itu matak upami ngudageun dina perjalanan Kanjeng Rasul pertama nu dididik ku Kanjeng Rasul teh iman. Di Mekah bab iman, terus hijrah ka Madinah Rasul ngadidik Islam. Terus Islam namanya ngadidik ihsan, iman, Islam, ihsan. Tina iman terjadi hukum akal, akli. Ngan lain akal otak, akli, ati. Matak bab iman, bab hate, bab akli. Tina Islam terjadi hukum syara. Tina ihsan terjadi hukum adat. Ngan lain adat istiadat, tapi adat ngagaduhan hukum tegasna Quran mandang sae, hadis mandang sae. Matak pertama iman heula nu ku Rasul dididik tegasna dina bab akli heula. Cek tadi antekna hamba teh dina akalna. Hayatul qulub an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Katampi hadis di Siti Aisyah. Siti Aisyah nyarioskeun qalat nyarios Siti Aisyah. Saurkan Siti Aisyah al aqlu asyaratu azzain. Ari akal teh eta aya 10 juz. Akal teh 10 juz. Khamsatun minha dohiratun wa khamsatun minha batinatun. Akal aya 10 juz. Anu 5 tina 10 teh aya anu dohir, nu 5 deui aya anu batin. Emput. Amma dohiratu anapun ari akal anu dohir, nu 5 tadi teh fa awwaluha nu pertama anu dohir teh asumtu nyaeta sumtu repeh. Gitu. Jadi jalan akal anu dohir mah repeh. Kama qala alaihi salatu wasalam sesuai sareng dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man somata naja, sing sajalma nu repeh pasti salamet ieu jalma, moal cilaka. Itu wa qala alaihi salatu wasalam man kasura kalamhu kasura sapatuhu. Sing saha jalma nu loba nyaritana tangtu ieu jalma bakal loba ti soledatna, loba jalma kasalahanana. Hiji tah anu akal aya 10 juz teh hiji nomor kahiji naon? Nu dohir teh repeh. Kadua wasani al hilmu. Nyaeta hilim. Akal teh. Jadi hilim. Naon ari ngaran hilim? Ari hilim teh tara babari amak. Itu tara gancang amak, tara babari amak. Itu akal anu dohir saur Siti Aisyah. Katilu wasalisu atawaddu. Nomor katilu akal nu dohir teh nyaeta tawaddu, handap asor, rendah diri, tara sombong, handap asor. Itu. Matak jalma semakin berilmu, semakin luhur ilmuna tara nyombong ke diri, pasti semakin tawaddu. Ibarat tangkal pare. Tangkal pare semakin gede, semakin gede, semakin berisi, lain beki tangah, beki tungkul. Jalmi nu naon anu berilmu, itulah dina naon. Dina jalma dina akalna geus sampurna mah semakin tawaddu. Kama qala alaihi salatu wasalam sesuai sareng nu didhawuhkeun ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Sing saha jalma anu tawaddu handap asor maka ieu jalma bakal diangkat ku Allah. Diangkat derajatna ku Allah. Sabalikna sing saha jalma nu takabur maka ieu jalma bakal direndahkeun ku Gusti Allah.
Tak pantes saur Siti Aisyah nomor katilu akal anu dohir teh nyaeta tawaddo hiji naon repeh dua hiji repeh nomor kadua tadi teh hilim tara gancang amek katilu tawaddo kaopat warabbiu al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ciri nu kaopat nyaeta anu dohir dina akal teh amar ma'ruf nahi munkar sok miwarang kana kasayan nyegah tina kamunkaran. Kalima wal khamisu al amalu sholih amal soleh amal kasayan itu akal anu dohir saur Siti Aisyah tadi teh aya sabariji aya 10 nu dohir 5 tina 10 teh anu batin nu nyumput aya 5 nu teu katingal mana wae nu batin wa amal batinatu ana penaruh batin nyumput tersembunyi fa awaluha atafakkur nomor kahiji nyaeta tafakur daek berpikir tafakur mata pantas aya keterangan tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sitina sanatan tafakur sajam leuwih alus leuwih afdal tinimbang ibadah 60 tahun. Tafakur nu mana atuh? Tafakur nu mana anu bisa leuwih alus ibadah tina 60 tahun teh nyaeta tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Pek tafakur dina dadamelan Allah tong napakuran dat Gusti Allah. Tafakur mah dina dadamelan Allah tong napakuran Allah da moal nepi. Itu nya sabab Allah mah laisa kamisli syai'un. Mual bisa disepertikeun, mual bisa diumpamakeun. Itu nya tafakur mah dina khalqilahna ieu. Terutama nafakuran diri, nganyahokeun kana diri sesuai dina hadis kursi man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu sajalma nu mengenal kana dirina sarua jeung jalma anu kenal ka Gustina apal ka Allah ka Gustina. Hiji nu batin teh tafakur. Kadua wasani ari nu kaduana al ibratu itu jadi ibaroh gitunya jadi itibar katilu wasalisu istiqomud dunubi nomor katilu mandang gedena pirang-pirang dosa itu jadi urang berbuat dosa sagede kumaha bae ge kudu dipandang naon gede ulah boga anggapan nyepelekeun kana dosa sagede kumaha ge urang aya tobat belum tentu eta tobat urang diterima ku Gusti Allah. Urang mah istighfar belum tentu dosa urang teh bakal dihampura ku Gusti Allah. Jadi memandang karena dosa dianggap gede teh supados urang moal wani berbuat dosa. Kaopat anu batin akal nu batin teh warabiu al khaufu minallahi taala nomor kaopatnya eta khauf sieun ti Gusti Allah taala. Itu sieun ku Gusti Allah taala minimal sieun ku azabna sieun ku siksaanana sieun ku siksaan Allah sieun ku bebendu Allah eta khauf ngan ieu khauf kudu saimbang jeung roja jadi lamun khauf tarik teuing misalna khauf 75% ai roja naon misalna 25% engkena jalma bakal pesimis itu nya putus asa gede teuing kasieun jadi kudu saimbang khauf 100% rojana oge kudu 100%. Kalima akal anu batin teh saur Siti Aisyah wal khamisu tahkirun nafsi wa tadliliha nyaeta kudu ngahinakeun diri jeung ngarasa mandang hina diri teh hina gitu matak sim kuring masuk nyontokeun urang teh naha pada kudu ngahinakeun diri teh ulah ngarah ulah sombong bahwa urang teh hina gitu da nu maha mulia mah saha Allah nu maha mulia mah Allah komo urang ningali kana lahiriah urang jasmani urang teh lamun dibandingkeun jeung naon bahan baku urang dibandingkeun jeung hayam mah mulia keneh hayam dipikir-pikir mah yen ieu kurungna atanapi jasmanina urang jasadna urang teh asal mulana urang mah tina naon tidituna min turobin tina sarapati tanah jadi sperma jadi asal lama urang teh min nutfatin tina sperma sperma geuleuh pika geuleuheun
coba bisi majarkeun teu geuleuh, coba tos beres malam Jumaah cobi ku ibu bawa wadahan, bawa ka pasar gitu, jual ye sperma barade ye picamateun misalnya cing kira-kira anu bakal meuli moal naon sababna geuleuh hina moal aya nu meuli tah dibawa ka pasar ge paling ge balik ti pasar ditaranya ibu ti iraha teu damangna paling kitu naon sababna hina coba ibu bawa weh bahan pihayameun sperma hayam nog ngaranna bawa ka pasar payu moal payu aya nu meuli aya urang oge beuki tuh lamun dibandingkeun kadinya mah urang teh leuwih naon urang teh leuwih naon mulia keneh pihayameun jeung urang kurung nama naonna jasmani nama itu jasmani nama ngan manusia mah jadi mulia teh karena karomna bani adamna tina naonna dibere akal teh tadi itunya dibere ruh nafsu akal iman ngan urang teh kudu ngarasa hina da anu maha mulia mah Gusti Allah. Jadi akal teh aya 10, anu dohir 5, anu batin 5. Anu dohir nyaeta hiji repeh, nomor kadua hilim, katilu tawadhu, nomor kaopat amar ma'ruf nahi munkar, nomor kalima amal soleh. Akal anu batin aya 5, hiji tapakur, 2 i'tibar, katilu mandang gede kana dosa, kaopat khauf sieun ti Gusti Allah taala, kalima tahkirun nafsi ngahinakeun kana diri atawa ngarasa rendah ngarasa hina diri. Itunya da anu maha mulia mah saha Gusti Allah. Hadirin jamaah sadayana, mudah-mudahan ieu pangaosan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeunana umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga urang tutup sasarengan ku doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.